Bentang Maramai. Siplah. Wow. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi-wargi KBM di mana wae ana takutna. Uji pernah menyarankan sareng wargi-wargi KBM seperti biasa. Dina ayeuna takutna panginten tawale cuco. Salam-salam heula kayak kok besar sadaya nuju manca Raja Prabu. Hey. Salam biasa dina ayeuna Raja Prabu baris kasumpingan bintang tamu. Wow, pokokna mah ieu teh bintang tamu anu pokokna mah paling wow. Iya teh upami kata lama si MC sejuta umat atau pangitan saban di tengah MC teras gitu nya. Oke, urang calukan wae, urang panggil wae digede-gede pura aya Acuy Gonji. Wow. Mang Acuy damang Acuy. Alhamdulillah Kak, sehat. Wow. Pasawalarna sehat? Alhamdulillah. Mang Acuy, Ieu aya informasi ya. Kunaon Uje Prabu ngulem Kang Acuy dina acara KBM. Kumargi seueur para netizen nakal hoyong terang cenah Acuy Gonji teh anu mana anu si herang main cerang. Oh no. Itu tah cik. Ayeuna mah urang langsung ke Partarosa nya. Iya. Neuleuman dinu seni nge-MC kapungkur tahun sabaraha? Ngawitan nge-MC teh di tahun 2004 Sanes tahun tilu. tahun 12. Oh 2000? 2004. Oh kapungkur memang langsung MC atau napi? Itu nyanakan lah. Dia langsung nge-MC. Oh langsung MC. Nyanakan lah. Aman itu nonton dangdut, nyanyi, kaul lah. Kaul. Biasa weh, penginten nyanyi sok sanaos lagu balonku gitu. Oke, 2004 berarti memang kapungkur eta nuju usia sabaraha tahun 2004? Di teh nuju Yuswa 7 asana 7 naon? 7 poe. Sabaraha nya? Tuh bikin temu Yuswa abis sabaraha ieu. Neuleuman dinu bidang seni khususna MC. Nah buat milih MC untuk penyanyi atau napi tukang kendang gitu. Upami MC teh janten kumanya janten kedah cacanakan gitu. Janten raos. Ieu mah hayang simpel wae. Ate kosong minggu kosong. Belenyong anu lain mah. Ya keyboard, kendang, suling ieu mah. MC mah boga obok kitu we boga sakwa. Boga obok kitu we boga sakwa. Kapungkur saha anu miwarang pertama kali anu cuy MC lah gitu. Kawitan mah pas kapungkur teh si saudara teman teu aya aja nama minat teh bakat janten FC. Kawitna mah mung kapungkur teh aya salah sawios bukan acara mung MC nanti teu damang. Oh. Jantan gitu. Cikang lantaran teh eta. Nuhun, cikang lantaran teh eta janten cucuna maksakeun we janten MC cenah kitu. Menawi biasanya sok sanaos nyanyi bari ngaderek deh gitu bari pabagyut. Pabrik kabel karbon. Itu kan cepil gitu. Kang Acuy, nah kapungkur nami Acuy Gonji. Eta Gonji teh tinu naon? Gogonjakan nepi ka seuri atawa napi naon Gonji teh singkatanna? Gonji teh gogonjakan dugi ka seuri. Oh, berarti bener ya. Apa? Acuy, lajang tadi teh partarosana nyaeta nge-MC saur Kang Acuy salah sawios bidang anu gampil atau napi sulit. Saat pangaka diwaran atau pang itu wargi-wargi yang dimana enak takutnya pang itu sama saja aja karena segmen kedua urang saja sama teman nganggo wargi-wargi kamu bisa aja aja temanna Bray Bro KBM Kaungi Bentang Maramai Siplah Sidap.